Udah coba suara gajah. Cepo coba suara kutu. Selain keaiman kesewa. Mana kutu bisa nyorak di mana-mana ke kabeh hewan bisa nyorak. Kutu mau. Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda kudu maju. Jiwa seni ya mah. Urang mah rumasa karena seni mah buta tapi kang cepet kurang yuk urang pinter-pinter. Carana kita main tebak-tebakan. Tebak naon? Tebak suara-suara binatang. Siapa yang bisa menjawab suara binatang itu jama yang paling pandai. Yang bisa menjawab selamat, yang tidak bisa menjawab akan saya pukul. Lu bisa menjawab selamat, lu tidak bisa menjawab diteul. Jadi oke. Yuk ayo kita main dalam lingkaran, menyebut binatang yang ada di hutan. Binatang apakah ini? Binatang apakah itu? Coba-coba sebutkan. Udel coba suara ayam. Cepo coba suara cacing. Saumur dewek jadi jelma cannya mah cacan ngadenges cacing bisa nyorak. Cacing aya kabeh gadamelan pangeran. Kabeh ge ngabogaan suara kapan aya Nabi Sulaiman. Nabi anu ngerti kana bahasa-bahasa hewan. Baik cacing aya kabeh ge ramatung ge bisa ngomong jeung ramatung Nabi. Jeung silain dewek sok. Yo ayo kita main dalam lingkaran, menyebut binatang yang ada di hutan. Binatang apakah ini? Binatang apakah itu? Coba-coba sebutkan. Udel coba suara bagong. Suara bagong cecerok, dua pan bagong bikangna kodok gareng coba suara cacing. Mana cacing gitu blok kapan cacing nak kerbobogohan anjing aya. Elek lain tinggal. Ya malicik. Yo ayo kita main dalam lingkaran, menyebut binatang yang ada di hutan. Binatang apakah ini? Binatang apakah itu? Coba-coba sebutkan. Udah coba suara gajah. Cepo coba suara kutu. Selain keaiman kesewa. Mana kutu bisa nyorak di mana-mana ke kabeh hewan bisa nyorak. Kutu mau ayah. Gini-gini sok. Yo ayo kita main dalam lingkaran, menyebut binatang yang ada di hutan. Binatang apakah ini? Binatang apakah itu? Coba-coba sebutkan. Udel coba suara maung. Gareng coba suara kutu. Eta masalah maung blok kapan kutu mah dihakan maung anjing. Ayo. Muamun blok semua. Nu penting elek. Cek urang ge nu penting elek. Ayo. Sok jeung ayo tetarucingan ge. Ngalabuk tapi tarucing. Digawe teu di kolom mau diciuman, diusapan diayak disasa-sasa, kapangih liana kena didengena, cimpe dimukeun nu kitu naon ngaranna.
banyak pemenoli kapan di Kolomo aja liangan itu awewe memang nando aja liangan teh awewe bungkul jorang nunuling ya nama kan nunuling digalentor di Kolomo diciuman diusapan diayak disasar-sasar kapangi liangan ditiup ngeunah bidengna nunyuling punten rek anjing balik deui goblok boleh main lekat apa tuh siapa di dekat mumu tak ayeuna tarocing udah kadua nu tilu kurang gawe naungkeun nu tihana gawe mangan beureup-beureup cimpe timukeun nu kitu jamakeun naon tiluhur ungker-ungkeran tihana beureup-beureup nah nyahoain nganjing nah menyorok kapan tiluhur ungker-ungkeran ya beureup-beureup lain jorang lain mengarah gaji goblok nama ke mengarah gaji tiluhur ungker-ungkeran tihana beureup-beureup kasih ka perempuanan beda deui jorang jeung mengarah gaji aya nu mengarah gaji mah mungkeunna teh tak-tak jeung leungeun aya nu jorang mah mungkeunna naon tak-tak jeung leungeun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.